Jadwalna ngelapan jandela. Nuhun teman-teman jandelana tos kalalotor ieu teh. Kalaresan pami abdi mah tara unggal dinten ngelapan kaca. Sok saminggu sakali we geuningan. Nuhun teman-teman da pami unggal dinten mah da teu patos kotor. Tah pami tos saminggu muhun sok kotor soalna Neng Zahra amangna teh sok dina jandela di dieu. Eta geuningan pami nuju barang emam jajanan sok ulas ales kana kaca atuh kalalotor. Teu kitu sok anyang-anyangan dina jandela sok raruji. Tos sabaraha kali diseuselan ge anger we amangna teh dina jandela wae. Tah saatos ngelapan kaca anu di tengah bumi. Urang ngalih heula ka dapur ngelapan kulkas. Biasakan tenan we teman-teman ameh bara resih. Kan tenan we ieu mah ditepuk ditepak tingalinya tapak panangan hungkul Neng Zahra. Ari torojol teh mamah cenah ieu naon? Nu geulis mah kapenak we nya mamah gaduh anu anyar teh. Mama eta naon? Neng penasaran. Juk cenah heula ka bumi geulis engke urang buka. Pamang mamahna bade meratkeun heula ngelapan kulkas. Ari didangu-dangu teh mani ribut di tengah bumi. Sing horeng parebut sareng ayahna. Mama enggak eta naon? Ieu teh mukena Neng kangge Neng. Mama mukenana lucu. Muhun atuh Neng lucu pisan ieu masak urang cobian. Tingali jabas hae ieu mah mukenana. Tadi di Neng Zahra mani atoh pisan. Sing tami solehah Neng tehnya sing rajin netepana. Atuh maknya weh henteu rajinnya tos gaduh mukena sae. Muhun teman-teman karunya atuh dahnya mukena nu ti payun teh tos alit pisan. Ya alhamdulillah we aya nu ngintun sampel gratis. Ya biasana mah sok aya red cardna per piti. Tapi teu sawios saur abi teh da abi oge peryogi mukena murang kali. Sarengnya alhamdulillah mukenana teh sae adem pisan. Atos Neng beu urang ti Muhun sok mah. Mama nirepan mukenana. Neng mah sejadahna. Muhun nya mah. Mukenana sae pisan.